Ah, capek euy. Belum Melayu ah. Buku mandok aja. Ngalah tuh ki. Kunaon? Gawe kene. Ah, bae geus song Melayu. Ah, tenang we. Tuh, ieu mandor na ge. Diuk. Capek. Bah, Euy, udah mana, Bah? asa boga euy. Udah euy. Nyantai we heula lah gawena. Nya, Mandor ieu. Gak soalin aja. Ki. Hah? Asa mandor ki. Mana? Ini gua. Gede. Bos. Bos. Tah, itu grawes bener. Kade wah kalewat. Nya. Bener gawena. Terusin. Siap, Bos. Siap, Bos. Tah kade si dieu. Tah si dieu. Ya, siap, Bos. Tah palangkeun kade. Nuhun, Bos. Bener nya. Siap. Tah si dieu si dinya kade. Bos. Paculan yang bener. Siap, Bos. Bos. Kumaha? Ieu gajihan, Bos. Ya, Bos. Gajihan kedeng deui. Gajihan nung kemah ku bos besar langsung. Tijahanana. Bos besar. Nya. Siap. Siap, Bos. Geus. Teu nya. Mohon, Bae inget deui. Kade. Ya, Bos. Kade, Bos, kita jong. Ramekeun pisannya banyak. Kena kulinya. Nyoga teh capek. Nuduhkeun ku suku dikitu-kitu sebenarnya. Begal-begal nyuntah gitu tuh, itu ngeunaheun itunya. Ku panangannya 5 menit. Tai eta mah, Bos. Tai lah gitu. Udah, bang udah deh nama deh. Iya, bos senang Udah mandor sama awak. Gawean aja horeamnya, Bah. Mun koretnya. Hangeuk gawean aja. Mere-mere udud padahal mah nya. Tahu di jam tangan, di jaket. Gila Udud teu mere. Laparin urang. Hidup teh nya, mandor teh nya. Tuh mana Eta tuh? nyeri hatena mah teh sopan eta mah. Kunaha? Suku eta. Oh, Ih, ketarima teh nya banyak. Gawe teh capek. oh iya nya mandor aja lah. Santai we. Terus nyerah teh Nanya ulun sahanya. Tapi pada maengang. Pada maengang. Teh heula, Bah. Nah, datangna wayah kieu. Ayeuna teh kan jam gawe ieu teh. Jam gawe enak teh siangan puntennya anya. Lain punten-punten tadi di gawe tah. Baju tuh jemput Mas. Kan udah di ditu na pendengar gedang itu nya. Sekarang itu baju itu tuh. Ya seueur teuing kumaha? Dinakeun we sok. Pakai sadayana sok. Tuh, sana bagian di itu tuh. Sok. Mangga. Datang telat gitunya, seungeunahna. Tangeunana. Pagawe anyat. Wah. Uing tadi nyeri hati kan ku si mandor eta, Bah. Heueuh, aing sarua. Aya song ampiakeun ke situ ya, Bah. Yuk. Ayo. Pagawe anyat ieu. Itu sok sing bersih. Tah, sing bersih tah pacuana pake. Bedi itu tuh, bedi itu. Pacuana pake tah, video ya. Tah, video tah. Video dukuna. Tah, video paculan sing bersih heula. Tah, video. Anu kieu teh sing bersih tah, Tah, gunakeun pacuana tah. Sok gawe sing baleg. Wah. Sok sing baleg.
siap bisa. 1 ton per minggu, 2 ton per minggu juga bisa. Iya bisa, saya ada uangnya ya lah. Iya bisa gampang. Bagus di sini juga bagus. Oke. Nah, gitu alus gawe nanya. Ada kayak kadeknya. Siap, Bos. Ulah aya gedang setikpun ngodoknya. Siap. Ada kadek. Nah, ayo teh luan. Kurang di saya tuh. Ya, pada malanyar, Bos. Tapi, Bos. Kade. Kira ada mah dia. Di kamari bos, Kita kira di dia. kami langsung di piaranku bos ke sana bos. Oh, nyat. Tahu sih itu mah terus nya. Kade. Pilihnya gak katanya. Nya, udah katanya. Ki. Oi. Sebuah mandana, Ki. Oh nya, istirahat tuh ah. Wae, itu capek. Tapi ngiring istirahat ah. Naon miluan istirahat tuh, bedi itu tuh baralakeun tuh. Tuh tinggal itu teh bersihkeun, ku itu pieuran ka ditu. Jig gawe deui jig. Mana tuh ah? Sok. Ibu apa gue? Anyar. Heuh, mah teh Istirahat tuh. Ah, riweuh. Istirahat mah. Ah paling dinyana tadi. Tamun sadayana sangkaina wasin ka ditu nya. Itu garawena tekur aya manor namanya untuk Udah, karumpul. Kada. Bos gajian, Bos. gajian. Ayeuna waktuna gajian marane. Gajian nungguan bos besar. Manehna ngomong hayang kurang kurangan. siap, Bos. Ngomong nanya. Ya. Pegawai udah kukus semuanya bos. Silakan datang ke sini. Oh ya, siap. Bos? Iya, Bos. Bos? Urang teh bos marane. Punten, Bos. Puntennya, Bos. Oh jadi kari tuenya mana teh garawena teh? Halus. Bos. Puntennya, Bos ya. Ya, Bos. Ngesok ngajalajar. Ayeuna bagian garajihan marane heeh. Ya, Bos. Iya ayeuna. Gajihan sekaligus gajihan terakhir. Ini terakhir bos. Marane ayeuna kurang dipecat kabeh. Bos enggak, Bos? Pegawai abi Bos. Tapi pegawai abi saraya bos. Bos. Pegawai abi saraya bos. Teu nyaho naon pokona mah dipercatnya. Bos. Terakhir geus. Bos, enggak, Bos. Coy ah. Urang turun di peak euy. Tah musuh. Lah bubuk euy. Wah rame euy main. Dekat. Pokoknya ngalamun sampai ke Kapangid. Eta anu maling HP oe dikasih bonus pak oe. Ada buka cepat pacirit euy. Oh.
Jangan ambil Pak. Nah. Pak, jangan Pak, terus Pak. Pak, terus. Nah, halangan dia ke sana. Lewat. Langsung mana nang? Kalah kagok ya, keur main. Kagok. Tuh, bener kan? Dia HPO ya kan? Aduh. Ayo lewat bawa ke kantor. Ayeuna mana ngaku? Mana maling HPO jeung duitnya? Henteu, Pak. Henteu, ulah henteu. Ayeuna duitnya ka mana? Henteu, Pak. Duitnya heula ka mana? Duitnya ka mana heula? HPO ieu. Ieu HP geus aya ieu. Dibelikeun kana kuota. Gen bae. Soal duit oke teh masalah. Soal duit masih loba. Penting HP. Kalau penting HP ieu loba. Pada penting. Ayeuna Ai bos mah da. geus tong loba omong ku Bapak polisi. Bawa ke kantor. Siap. Maneh kan ka kuring teh ngalamar hayang digawe di kebunan gedang kuring. Malah nyolong HP. Geus kuring geus sosok pisan ya rupa kieu pasti jujur sama ieu. Jujur. Tapi ya Ieu teh karyawan baru maksudnya. Terus enak kumaha tuh? Geus bawa ke kantor, diproses. proses. Oh ya we diproses. Aduh, kabeneran ya betul oi kamu saksi. Aya kamar mandi deh. Bismillah. Wadalah, sing. Aduh, lumayan ya mah harus keneh keluar ya. Kan rada bau gue. Ayo naon we? Naon itu nu berat teh? Wah, aya HP-an duit coba ieu teh. Wah, dasar ieu rezeki rezeki anak soleh. Arah ieu na we. Piceun we teh keluar mah. Lumayan. Iya, yakin oi dengan kolor. Wah, yang main mari. Makanya kita teh dibayar HP duitan. Karena HP eta teh makanya nomor-nomor penting umah. Wah, bener ya. Baik kalau lapor polisi. Kayak meeting aman ya.